Bah, hujan kieu mah ngopi yang geunah. Iya jeung ngarokok biasa. Lihat tuh bah uga duit teh. Ah nyasat bengkel GTI. Oh, atuh. Potorogan ah. Mental tuh kalau majikan. Ari majikan teh di mana? Kaya nyaba di Saudi. Oh, geus lila. Ah, mang tahun-tahun balik deui berangkat deui. Ari budak jeung saha di dia? Jeung mitoha. Jeung mitoha. Oh, berarti abah mah untang lantung geus sorangan di dia. Nyata geus 3 bulan balik-balik itu. Mahal lamun hayang makan-makan. Ah, nyata bingung mau bawa kerja tuh. Keun lae bah. Hirup mah da geus aya ti dituna geus diatur. Ulah sedih. Ini parah nih. Ulah sedih. Ulah sedih da abah teh geus kolot. Kudu kuat sing sabar. Sabar-sabar jaga kehet ieu syukur. Asik.